Kalau nggak senang. Pernah. Ya lo ya. Aduh, ribut lapar wae. Agaan bayi mah yo. Tahu jeung si Belang tah. Duaan. Oh lu tadi bilang tukang Kamu ngajagaan. ngajagan imah di dia. Oh gitu. Kita bangun. Tuh, sih. Ih. Kali itu terkepanggih. Tah, balik tah. Juga di bulan pra. Yuk. Aduh. Ber, urang hayang nanya, eta ka kamari maksudna nanaon eta? Aduh, mang kurang pus gawe-gawe niat namanya pegawai malah diajak ngerampok. Emang Kudu teh nya, tadi. urang teh urang dieu. Emang Mang Jafar orang dia. Urang dia, urang geus 30 tahun teu balik-balik. Putih mana gitu? Atupan urang mah digawe di tuan tanah. Oh, Urang harita kan neangan duit, kadi-kadi tuh hese, kosorangan jaber. Berhubung urang mah boga piling hayang usaha sorangan, pemajikan karunya apa nu maraban. Gus urang pindah ke daerah Daroak, ngajawara didinya ta, jadi pimpinan tuan tanah. Emang didinya sebenarnya orang mana sih urang yang nyaho? orang nama orang dia, orang urut kulin lah di gunung gitu, jeung baturan. Oh berarti kan nu tadi teu wau ta? Ento Ulah sok sailu-iluna tuh. atuh pantenya orang ge. Urang geus 30 tahun itu teu balik-balik. Pemajikan urang pasinangguan bae. Mang saha kitu bikangna? Atuh mung teu wau Lilis. Oh, Lilis. Asa nama wow orang. Petinya we mana? Belah di itu asa nama tuh, ke belah kidul deui. Jauh kanan tuh. Lumayan lah, jauh. Ayo tuh berangkat deh. Ayo tuh. Ayo. Beting jaya. Ayo. Duduknya di mana? Belah mana? Asa nama di belah dia ya mang ya. Alamun teu poho mah urang ge. Belah mana? Asa nama di belah dia ya mang ya lamun teu salah mah Mana ya. coba nu mana? Tuh belah itu tuh. Oh, ayo. Ya mang ya imahna ya. Oh iya. Oh. Padahal mang tahu sih mah urang ya. Oh, mantep amat ya Pak, Iman. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Pak. Assalamualaikum. Salam. Waalaikumsalam. Kang Jaber, neuk naon? Iyo. Bau tantoi ka ieu Kak. Sayur. Coba pangat-pangat. Kang Japra lain. Kang Japra itu geus kebal pan karek balik ieu. Mun teu wau. Dia bener Kang Japra. Japra, mun teu wau ka salaki sorangan ge ih. Aduh, atuh geus dia kayu dia istirahat bae. Atuh nyanyi kecehelan. Duh, ya bae Mang Japra. Orang berhubung geus peuting, orang geus pamitan bae. Oh, kore mah geus nyawa 5 orang ya. Oh. Dilapor aya perlu naon ka dieu wae nya. Ayo, Tangguhan nya. Duh, cara angkel biasa. Geus peuting lah istirahat we di jero yuk. Ayo tuh langsung banget. Gampang ngopi mah lah. Oh. Aduh, kurang lu. Oh, bolehnya. Aduh, beneran jatuh di mama.
Coba. Halo, di mana? Aduh. Yuk emang gua sarapan acan yuk. Sarapan mah gampang. Itu geus keroncongan. Kadang atuh ya pemajikan ge meureun can udang-udang acan ngobrol ulah urang. Ya, 5 urang. Hanya mah. Coba lu ngaberokeun non Nyai. Nyai. Coba jengkeun kopi. Jengkeun kopi. Jauh kopi-kopi aja, Kang. Aduh, emang gua kopi-kopi acan. Barang kan? Kamu barahakan jauh? Betul geus kuari kieu bae. Ya akan boga rezeki beulikeun ka kopi jeung barang akan eta anak barunya jasa. Lah tuh Kang berang nyen kopina, Kang. Dua tah jeung Dua. Lah tuh nya, Kang. Gerak itu jengkeun kopi. Masih batur duit acan. Kapan orang karak kita atang mun kamari istirahat langsung hees. Kiriman ke naon pra? 30 tahun eta kurang dikiriman bae endog. Aduh beo. Lah, alhamdulillah. Yang penting mah bikang gemuk. 40 tahun ieu mere duit yang beli kopi doang. Yang beli barahakan doang. Kumaha ya Kang Japra. Jeung urang mah eueuh ieu mah. Teu mikiran ka bikang ge. Woi kebal amat jadi Kang. Gede mau ngagak. Nyai. Mana kopina? Aduh, kebal amat. Ya, aduh, sabar atuh Kang. Ih. Takang mah. Iya aya rokona segala. Iya Nyai. Aduh. Iya barang kana mana? Ih. Lagi ngopi behelan Kang. Masalah Kang kesabaran jasa. Ngopi, lo. Aduh, Lagi ngopi jasa behelan. pemajikan geus 30 tahun pan ka panggih. Jadi sono ngeureun lah. Ipan lain mau sabungkus naon rokona. Geus ieu nang beli di mana Nyai? Ieu rokok manikeun di bere 3. Di warung nyedut nagera geus pas-pasan. Abo eta duit sakitu pas-pasan. 3 juta eta. Cek akang gede. Jeung nyata jeung kopi doang. Nyai mah teu kabagean. Geus kuari nyapat barang kana heula. Lah teu keur nyakangnya. Kadang pan akang rek berangkat deui. Kang, ya ieu doang Kang ya. Oh, geus Nah, Ya lo yo. Aduh, ribut lapar wae. saya namanya Kang Jalu. Mohon. Ya Nyai, akang dek berangkat deui. Ka mana Kang? Iya, cenah harita urang karunya kasih Jalu, nyana teu gablog imah-imah acan. Ku akang dek dibere imah anu keur baheula warisan teh. Kajinda karunya dia batur. Boga imah. Emang di daerah mana pra? Pokoknya nama kejauh sih di dia ge, tinggal lumpang doang kayak gedeng di tahun lagi. Di nyai izinan pan teh. Mana ka mah di bae Kang? Akang boga omongan Jalu, harita kan Jalu teu boga imah. Karunya nyana apa kan dibere imah anu baheula warisan teh ya. Geus ngajo tancan. Sih nyai seselan lah Kang ka Jalu bae teh nya. Berangkat ya kadang ya. Ayo tuh pra. Ayo tuh, itu kopina lumayan sedikit. Oh. Pemajikan diberi duit diberi rokok 3 batang. Aduh. Nyai. Akang nek berangkat. Kan Kang. Pamitan. Sing ada tuh nyakangnya. Gembolan urang pra. Oh, gembolan dapat nu jalo tuh. Gembolan naon bisa dibawa bae lah. Paling ge dodol buruk. Nya. Sing ada nyakang. Ayo. Kobel ge balik deui. Kang Jalu. Punten, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Menghade nyakang. Ya. Ayo, begini sana. Di jalan, Dagul. Jalan bisa kali di takdir. Lah, sana kebon. Bantuan aku ayo, banyak. Aduh, panjang jawara apa Tarik. Aduh. Masih sia narikna. Aduh. Jelas ya mau botak. Ya mau gede tuh tanagana. Dorong bae. Aduh. Aduh.
Tak kami ini kalau murid tak ya. Oh iya. Ini satu kali lebih Wajah lemah tuh. Kalau orang tanya cuma aja mak. Wajah lemah coba tanya geran. Oh, Jang. Imah Japra belah mana? Tuh, belah dia tuh, belah Kulon. Iya benar, lembur Cibarengkok. Di mana mang? Nyaho. Urang teh yo, naon yo? Yo lah tuh pakaian urang yo. Baik ya budak tah ngomong. Oh. Aduh, coba dakul tah. Macam-macam. Tek tenang tah budak tah. Ini benar di mana ya benernya ya? Tadi ini benar lembur Cibarengkok. Oh, orang lembut di Barengkok. Oh, Imah Japra. Cuma jatuh loh, gue tadi itu Jauh kan ya? 500 meter mah ya meren. Waduh, lumayan nih udah full. Itu, Ayo lah. ibu tak. Tanya dia tuh ya, nanyain. Assalamualaikum Bu. Salam. Numbang tanya ibu. Kurang, kaya kami yo. Eta Ima si Japra di mana ya? Itu tuh, doi mana bilik? Haji jauh kan ya Bu? Jauh, di situ. Oh, berarti dagul. Ayo. Nuhun ya punya. Nah, Di mana Ipra? Ya kadang dah mana tuh deket udangnya datang. Oh, ngapain tuh? Tuh. Ipra, di mana? Oh. Aduh. Bang. Ke Japra. Kumaha Kawan kayak Ih. Saya. Kita nunggu kali mau baheula. Saya, ini mau urusan Ima. Bisa imah. Kurang kasih ya. Imah. Jangan gampang, aduh, ke Japra, kamu namanya sih. Cari tuh ke Japra. Ih, Kang. yuk. Ngotei. Udah tuh ya. Aduh. Jadi mah di Japra. Iya teh imah warisan baheula. Tadi enak dibikin ke orang. Iya kok ente jagaan bae imah yo. Tahu jeung si Belang tah. Duaan. Oh, lu tadi bilang tukang Kita ngajagaan. mau ngajagan imah di dia. Oh, gitu. Kita baheulana imah urang berhubung 30 tahun itu akan gawe itu ku urang. Yang penting mah bisa HS tibra kenaheun. Belang, cai mana Belang? Belang, geurang nih. Tekuat teh aus yo. Aduh, alhamdulillah. Halo, Kak. Waduh. Di baheula nya aya keneh bae ieu Kang Dik. Ya aya jinan na we ya. Iya tuh. Aduh. Aya. Belang masih kena diurusan nih wasiatnya. Di zaman Atuh, aya sama. keneh Abah. Gimana lo? Ya kan di kerirahayu. Ayo, Ayo Mas. kan belakang yo dulu di Japra yo. Lah, Di zaman- wali nih ngomong ya nya. Naon dia? Iya jaluk, kurang dibere warisan. Iya terus. Iya imah ya. Engke duaan yang ente urusin lah. Imah ya duaan ya. Kurang makan geus Tinggal pindah. di dia. Ya tinggal di dia ya masih jalu mah. Yang sorangan dah. Berarti orang duaan di mana? Oh, bila mana ya online sama urusan aja yang jalu bae. Gampang sama. Oke, ngomong bae ka di Japranya. Mang Japra ayo ka mana bae yo geus 30 tahun yo. Orang mah terus terang baik ya kan kolot karunya. Mang Japar mah langsung usaha di tuan tanah 30 tahun ngajagan tuan tanah. Kuari orang karak balik. Ima balik ge lah. Kapepet. Wayahna lah, kuari mah imah duaan. Blosok parasnya nya. Walah geus di Soalnya mah orang nitip ka si Belangnya ieu jalu wayahna lah. Nya ge ilmuna mah geus bagus lah, ditambah aja yang pusakana ya. Ya mah di mana ya? Gitu di baheulana ti Cicarenang gitu teh. Cicarenang. Jawa Cicarenang berhubung teu boga imah, teu boga nanaon, cuman mau buntelan doang ieu buntelan gitu nya teh dibuka. Wari mah kieu bae lu nya.
ente jeung si belang bae. Jualan di mana? Oh, berhubung orang mandek balik ya nya. Aduh, japna langsung balik. Langsung balik. Ah tuh, cabut Eta, itu. belangnya jaga anta dua anta. Kajar Pak. Duh. Orang balik bae nya. Oh tuh, made. Dah lo, belang ya. Jagaan bae nya. Saya kumaha geus. Lawan bae. Iya, tak. Tapi nggak Jerman tanya deh, nggak Jerman nanya. Mang, tenang yo. Biasanya kurang goreng, kepada dia yo. Aduh, ya pula numpang tanya yo. Biasanya. Ima Japra di mananya? Japran nu mana yo? Jawara. Nusuk maka kopi baru. Ini nama silok balik mang, Jawara pada temannya. Oh, tapi dia nyahoan. Oh, atuh itu menjelma gede di dia Oh, Aduh, di mana yo? udah gitu mang. Sing hadenya ya logak tah nolengkah bae udah kacebur ka lowak nya. Atur nun yo. Oh, sarua tuh bari Oh. tukang tuh enggak. Ayo. Tak. Waduh, urang mana tuh jelema duaannya? Bangun teu arane. Jelema teu bau tah urang jelema kos kitu. Di dia bau nu kos kitu teh jaorek kitu di jelema. Oh, Japra. Weh, keluar ya. Hei, Japra. Ulang nama Japra yo. Japra mana? Iya, perlu naon ya ka Japra? Pokoknya mah dropkan bae Japra ya wo. Oh, wo di dia. Ka mana ya Japranya? Itu. Ayo mana coba periksa di jero. Saya coba. Coba dagol. Ayo. Hei, Jalur. Hei. Saya itu jalur. hei, ayo nyo. Aduh. Japra ini yo. Iya batuna. Wah, iya ngoran yo. Katanya yo. Saya. Oh, yo. Mana Japra? Oh, ieu mah geus dibikin ka aing ieu mah. Japrana mana? Japra mana? Sedek naon yang Japra? Pokoknya mah ieu mah urusan jeung Japra tah. Ka mana si Japrana? Ieu mah geus dibikin ka aing ieu mah. Waduh, ka mana ku di Japrana? Atuh balik ka imahna. Tenang, di dia mah di jero we, di jero we. Udang. Banyak orang elek keduaan. Ayo gol. Ampun, urang teu nyaho naon ieu. Mana Japra? Nyaho. Nyaho ampun. Mana Ampun. Kabur hai wae. Lareus ieu urang. Kabur. Waduh, kabur udah yo. Aduh, karasa tadi bahaya lah. Aku kemana labur, pangeran si Japra. Kamu mulak lah. Nolong sawak ya yo lah. Bang aku sih tinggal ngurusan konten lah. Harus selamatnya. Pamit itu ya. Sabarin nanyakan kabar Kilinggung. Sugan deh gitu di jalan mah. Minum duit, ngeragat. Duit soek lah, ditambah lah ke kieu mah.
Aya duit yuk. Cokot ulahnya. Cokot lah. Duh, bangun nama air gaib yuk. Tuh, ese. Aduh, ini sing cari kena aca. Tanah balik kemana? Lu bang sawah ya kan anak buah arwah pang gitu ta sugan nyawa nggak ngurus nyawa na yo gitu dah anak buah yang ngejapra atau punya dia neta sawah suka bulutan ya Pak Mantri nak mana? Oh, nak tadi ibu, nak layangan ulah. Ayo bu. Yuk. aduh memang paling lega yo urusan ayo anak buah yang sejapra ih ya ya mantri kini orang namanya mantri geol hei mantri kenaon Hei tuan. Tuan. hei mantri kedia Oh, orang turun tadinya. mantri Hei, Wan. aduh ya kabar panggil Iya orang kadi biasa ngaja nak nanyakeun iya kilinggung guru urang can aya balik can aya bayi can aya kabar. jangan bukan kebal jasa ya tadi kita ada informasi gitu ta can berbati Oh, can berarti can baliknya. can hadenan yang ulun nantu Henteu orang atuh yang nanyakeun bae ja kamari teh ja urang jeung kilinglung can dibere ieu naon teh can dibere duit. aing mah saha teh kieu panggil ieu mantri urang mah kan jeung didinya teh lah saha sebenarnya mah duit palu ieu urang Atun teu kitu balain kituan pan meureun di dinya tuan cager ge gara-gara kurang dikapangikeun di kilinglung. Kurang santeuna mena imbalan, ya urang geus ka ditu. atau sih bener gitu nama bener aduh tahu urang mah gitulah didinya teh pokoknya geus lah tempat tenang bae lah nya padahal kemarin dibere ku urang emang teu dibere gitu ya Henteu urang mun geus dibere moal nanyakeun kiling geus sabodo amat leungit lah. Iyalah. oh lah gitulah tenang lah ke urangnya itu tuh masalah iya mah lah gitulah Lah sok ulah atuh ih. lah Lah. ini tanya yang Lah. di mana yuk kok nyusul kali segala tuh aduh ya entesnya Nuhun atuan ya. nuhun Atunya. berapa sama gitu banyak Saya lamun kapannya kilinglung salamkeun bae nya. saya disalamkan kurang lah mau bagaimana Ayo tuan, ka mana emang ieu? lah terus beli balik lah tadi mah tong sawah segala empang segala urusan ada malah gitu Ayo tuan ya, orang baik lagi ya. aduh baik lah kita mau halang sakadenya aduh aing mah pusing ya. Mantri gudak-gudak malulu lah gedeng-gedeng duit salah heuk manggihannya nara sabar mah duit malulu lah lieur urang aduh